Berasa kembali ke masa kecil. Susumputan heula ciluk bak tebiasana di imah si lancek teh merekakan paburan tak kieu mungkin manehna teh barudak keur sibuk ngajog carita namanya lamun cek jelema. Nah dikarenakan urang teh barudak ti kamari edek ngenong teh jadi nama urang teh ulin we ngungkul ti beurang kabari mantuan si lancek beberes di imah karena kan kamari teh si lancek teh ngenong di imah si indung jadi imbahna teh cenah ti iseun dua peuting teh diendongan ih aing asah yang digusur dina koper sok buru teteh ah deui da geulis teh mah ngeng tuh pan geunaheun cek urang ge naon geunaheun teteh soalna baheula keur leutik aing asa teu pernah diasuh ku maneh cing atuh gantian cenah ka dieu urang ge hayang digusur aduh ugil-ugilan geuningan barudak da berat si lancek teh tapi manehna mah ngagusur urang barudak mendikakeun jiga anu hampa soalna kamari barudak basa urang ngonten jeung si lancek teh aya nu ngamen kieu teh atuh beurateun cenah anu ngagusurna da alit tapi teu dikira barudak si lancek teh sabenerna mah leutik-leutik oge teh beurang ing meureunan ketang eta mah sapete manehna we gagah di ketang barudak geus barudak aya nama urang tulikeun heula nya beberes imahna tah barudak aya nama urang meresan paranti salatna barudak urang merek sabari ceritanya diinget-inget baheula urang mah asa eueuh momen jeung si lancek teh keheula itu samping barudak jigan hayangeun nyimut tanda. Bukan seperti itu pereguso, ieu teh samping teh yang diberesan ari kitu teh. Sok atuh aya nama urang beresan heula tangkod-tangkodkeun kadinya kana kursi. Salpoknya barudak ieu masih keneh disesarapan ku samping. Dikarenakan sarung kursina teh nu si lancek teh can beli. Baelahnya ku samping ge barudak da terlihat mewah tuh geuninganna leuh meuli cantik kitu. Lanjut barudak namanya urang sakalian sesap da menikahkeun geus ngareres di imahna teh da 20 peuting meureunan ditinggalkeun imahna teh. Soalna ku urang dicaram balik barudak. Da sesepuna ge teh peti capek di imah si lancek mah barudak da teu balatak tingkos di imah urang. Mun di imah urang mah barudak apanan personilna loba teuing jadi imah teh geuninganna sakedeung bala. Tah si lancek mah bagian nyorosot keramik urang mah rek sasapu. Nikahkeun asbara lageun dengan ku daun nangka teh nangkana eueuh daunna we menikahkeun rayap lamun buahan leuheung meureunannya urang purak barudak ari imah naon buahna eueuh daunna balata barudak pan urang teh rek nyarita teh poho deui lainnya barudak urang mah baheula teh asa eueuh momen jeung si lancek teh keur leutik kitu maksud teh soalna baheula teh kan si lancek mah barudak leutik keneh teh geus diajar masantren sedangkan urang mah geus diajar ngurus kolot di imah kudu panjang lamun dicaritakeun mah barudak. Alas ya barudak geuningan menikahkeun lieur sirah ieu urang kudu kumaha ieu asa pararoek ieu tapi nada caang geuninganan barudak tapi asa kalijengan ieu teh geus selesai sakitu heula barudak see you next vlog bye bye.